Sampurasun baraya sadayana wilujeng enjing wilujeng dinten Minggu ayeuna Kakang bade ka pasar mewah nyaeta mepet ka sawah anu lokasina di Kampung Sukasari Desa Neglasari. Singkat cerita ieu Kakang tos aya di pasarna nyaeta di dieu aya berbagai macam pedagang mulai ti sayuran, kue, kanggo budak, sembako, jamu, rencang sangu jeung sajabana masih seueur di dieu teh. Ieu lokasina emang bener-bener mewah nyaeta mepet ka sawah. Ta ieu teh Kakang teh kabita ku gonjing, eta gonjingna tukot ararageung pisan. Ieu teh hijina teh cuma 2000-an, cuman eta antri pisan di dieu teh si gonjing ieu teh. Karena ageng meureun nya. Tuh ieu tos seep ieu di dieu. Jadi ngadamel deui nyaeta cuman resikona ngantri. Ta ieu gonjingna tukot sampai leber-leber tuh dari kumaha teu payu. Di dieu oge gonjing teh anu paling sakedik teh meser teh 5. Nya Kakang ge di dieu meser 5 nya cuman emang bener-bener ngantri da emang paling panglarisna jigana ieu gonjing di dieu teh mantakan kabita lah kitu hayang nyobian. Santos meser gonjing ayeuna bade milarian jajanan anu sanes deui cuman ieu seueur mobil pisan da penghubung jalan desa ieu teh da bade ka Kihiang tuh macet da anu sisina pan kanggo parkir jadi ieu mobil teh tuh aralon ke dieu ngaleut deui. Ka Tegal tos teu tiasa da nya kahalangan ku pasar teh ya. Tadi dieu Kakang teh meser cilor da tos sareep tadina bade meser ta ieu nyaeta geus aya gonjing ta ieu peuteuy anu tos dipeser teh. Tapi ka peuteuy di dinya aya tuh da ge seueur pisan. Ta ieu alpukat tuh alpukat ieu meser. Terus tadi teh nyaeta cilung, ta ieu cilung meser 5000-an. Ai kalah ka di bumi teh tinggal 2, duka tiluna ka mana eta di jalan jigana marurag meureunnan nya. Sakitu meureun panginten rutinitas Akang di minggu ayeuna hatur nuhun.